Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Raindra Panuntun ti 10 MIPA 3 ingin nyairkeun sajak silih tulungan. Silih tulungan nyiruan dina pancuran titeulem meh bae pate pae titiran nenjo nyiruan kaanyah mapes hate gawat metik dang daunan dirak-rakeun kana cai ngarayap eta nyiruan teu teles nemahan pati titiranku paninggaran diintip-intip di panah nyiruan mulang tarima nyeret bitis paninggaran ngagarubuk teu tulus minah titiran geus lesot kabeh bang baluh lantaran silih tulungan.